Mumpung halodo sore ayeuna mah hayu urang sasara heula besti ieu tingali runtah kalakai ieu teh mani kotos kieu mani namru kieu upami kahujanan deui mah ieu teh bakal kotra rujit hara rese disapukeun oge. Janten mumpung halodo hayu urang sasara heula ieu teh sore jantanana teh ieu raos geuning sasapu oge. Kaleresan acan ibak ieu teh janten urang sasapu heula ke atau sasapu baru bersih-bersih mandi. Ieu teh tangkalna mah hiji tapi ieu teh nuju muguran geuning katami ku angin jantanana teh manikot seueur kalakainana teh maruragan ieu teh tiap hari ge disapu teh kieu deui. Teu disapuna teh pami hujan we ieu teh da hararese geuning hujan mararujit nyapukeunana oge. Upami cerah mah halodo ieu teh disapukeun tiap hari ge. Ngomong-ngomong lumayan cangkeul geuningan guys ieu teh cangkeng teh lumayan panas ieu teh. Sapuna ieu teh geuningan heg pendek, heg leuleus jantanana teh rada sesah geuningan upami sapuna tina kawung mah geuningan sok enakeun heuras sapuna teh jabi jangkung janten teu ko cangkeul teuing kitu tah. Tah ieu parawan bade mantosan saurna alhamdulillahnya geuruh parawan teh tos katalang sasapu tuh tinggal. Mumpung naura nuju hideng kersa ngabantosan ayeuna mah abi bade ngarawuan runtahna ieu teh. Teras runtahna ieu teh bade dibeuleum ku abi teh da geuning pami teu dibeuleum mah sok dicakar deui ku hayam geuningan acak-acakan deui wen. Tuh geuning tos mulai enak mah katingal bersihnya enakeunana teh. Tadi masa teu acan disapukeun geuningan manikot cigahna nahaun we. Cigah rumah hantu geuningan rumah tidak berpenghuni barala mani teu bartah. Mana bumina sisi jalan ieu teh seueur anu ngalangkung isin mani katingali pisan kitu nya anu ngedulna teh. Tah atos dirawuan mah ieu teh tos beres. Hayu urang duruk guys. Hayu urang can kapengker ieu teh urang durukanana di ditu dipengker di sisi sawah. Ngarah aya angin sepoi-sepoi enakeun pami di ditu mah. Tah pami tos kieu mah hayu urang hurungkeun seuneuna. Tos guys capek hayu urang ibak ayeuna mah.